Ih, Cah Haji, justru orang sebagai kolot di anak orang, kudu merek contoh anu benar. Ulah hayang dihargaan hungkul, tapi Cah Haji henteu ngahargaan. Nih, mitoha mondok di dieu. Mondok di dieu. Halo, Mak, gerak uwi, cai teh tos asak, kanggo ibak. Wow. Sakedap deui mah kaburu sore, kan emak nuju teh enak badan. Cenah nyanis, boga minantu kos maneh mah, nya bager, nya perhatian, kami toha. Secara minantu Cah Haji, nya pengangguran, nya ngalawan, nya teu perhatian deui. Akah we jadi minantu durhaka. Oh pengertiana, eueuh perhatiana. Baheula we bager teh ka Cah Haji, beuki dieu, eueuh pedulina ka Cah Haji teh. Makin terbuka ka Cah Haji teh. Yeuh Cah Haji tong ngarasa paling tersakiti ku Cah Haji oge ngomong ka minantu sangeunahna. Giliran minantu berubah, kalah nyalahkeun minantu. Tapi kan Cah Haji mitohana kolot di salakina. Kiraku gara-gara omongan Cah Haji minantu jadi berubah ka Cah Haji. Kuduna minantu mah bisa ngahargaan, ejeng ngahampura mitoha. Ih, Cah Haji, justru orang sebagai kolot di anak orang, kudu merek contoh anu benar. Ulah hayang dihargaan hungkul, tapi Cah Haji henteu ngahargaan. Jeung Cah Haji, lamun mitoha boga salah, reg menta hampura. Minantu oge, lamun boga salah, kudu diajar menta hampura, kanu jadi mitoha. Lain ieu mah ari ka minantu hayang dihormati, tapi Cah Haji teu menghargai. Giliran minantu berubah, kalakah nyalahkeun minantu. Cah Haji ka minantu mah ulah loba nuntut, justru kudu mere contoh anu bener. Yes. Ari Cah Haji hayang dihargaan, giliran minantu berubah, nyalahkeun minantu. What? Kalakah we ngagogoreng minantu ka batur. Nice. Cah Haji mah meuni resep nguruskeun hirup batur, cigah nu teu boga pigaweun wae. Nur, maneh percaya teu Cipitri meuli motor? Wow. Nya Cah Haji, nya usaha mah percaya we. Cah Haji mah teu percaya eta meunang meuli, paling oge meunang ngiridit. Baya tuh Cah Haji deuk menang meuli menang ngiridit oge, da moal mangmayarkeun ku Cah Haji. Lain kitu, kiraku menang meuli. Da Cipitri mah hutang ge loba. Kan bae atuh Cah Haji dek loba hutang ge, dek motorna meuli cash, ada kredit, teu kudu pipilueun urusan batur. Yes. Lamun Cah Haji dek pipilueun kana urusan batur, kalian Cipitri pangmayarkeun hutangna ka Bank Emok, ka Bank Kriling, sakalian pangmayarkeun motor kreditanna. Cah Haji mah meuni resep nguruskeun hirup batur, cigah nu teu boga pigaweun wae. Lain resep nguruskeun hirup batur, jeung lain teu percaya meuli motor. Eta nempo hirup Cipitri anu sakitu susahna. What? Keur dahar wae hese, komo keur meuli motor. Geus Cah Haji ngobrol jeung Cah Haji mah. Ngobrolna Cah Haji mah loba nguruskeun hirup batur. Cah Haji, kan Cah Haji mah resep nguruskeun hirup batur. Sakalian uruskeun hirup abi, abeh teh susah teuing.